Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu kusim kuring di hormat, puji senarang syukur sumangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat iman, nikmat sehat, sinareng kasempatan urang sehingga tiasa kempeng ngariung pumpulung di ieu tempat kanggo mieling basa Inung sadunya. Shalawat sinareng salam mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, tug dugi urang sadaya salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, tepangkeun wastapun Sri Randa Hikmatullah, sim kuring ngagem pancen janten panunggu catur. Sada acana sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para hadirin anu parantos kersa hadir di ieu acara. Supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuacan kana acara salajengna sim kuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Endi Afandi SPD, mantena mangrupakeun wakasek kasiswaan di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Nanang Sunarta SPD MPD, mantena mangrupakeun staf wakasek kasiswaan di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Endi Afandi SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi SPD atos ngadugikeun kamandangna. Naon rupi anu didugikeunna nyaeta urang tiasa terang ngeunaan basa Inung sadunya, di mana tiap tanggal 21 Februari urang mieling basa Indung sadunya. Anu salajengna mangga ka Bapak Nanang Sunarta SPD MPD dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Nanang Sunarta SPD MPD atos ngadugikeun kamandangna. Naon anu didugikeunna nyaeta pentingna urang salaku generasi muda kudu ngalestarikeun jeung ngajaga basa indung urang. Sabab di zaman ayeuna seueur pisan barudak anu pake bahasa gaul sareng bahasa anu teu sae. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngamatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun panangan sareng nibatkeun nami anu jelas. Hatur nuhun ka maun tiisna ini anu parantos ngadugikeun patarosanana teu kirang langkung ngeunaan kumaha carana ngamumule bahasa Indung. Sumangga ka Bapak Nanang Sunarta SPD MPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Nanang Sunarta SPD anu parantos ngawaler patarosan ti maun ti anu isina nyaeta urang kudu make bahasa Indung dina kasapopoe sareng kudu ngaleungitkeun rasa gengsi dina ngagunakeun bahasa Indung. Alhamdulillah acara ieu parantos rengse sareng kalaksanakeun lancar, kukituna hayu urang sadaya nutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panunggu catur neda dihapunten bilih aya pacariosan anu henteu merenah kana manah. Hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.